Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Suami ngomong ya mamanggali anu puguma kudu ngayonan Oman Suroman si jawara budak gue ya mamang. Mudah-mudahan wing bisa ngungkulan lawan dan ningali palu gede nama mun kena ngadagor kana sirate bisa bencar mang. Ya memang keadaan ini harus disinghareupan. Ya, manggali hanya bisa membandungan dan mendoakan mudah-mudahan Jang Dugul ada di pihak yang unggul. Sebab kalau Jang Dugul dirubuhkan, ya menjadikan kita akan dibinasakan lawan, Jang. Sekarang manggali mau ke tempat yang tadi ya. Manggali ngagajeng luncat balik di ke tempat cicing nanu tadi. Oman Suroman jawara Gunung Haruman harita ngawangun pasangan bari musirkeun maneup-paneutupna kalawan terus nyarita. Si laing montong nyorotos wae ngomong sadugul. Udah ngajar sia, bila-bila teuing. Kangaranan tarung mah lain ku caritaan, tapi ku tindakan deuleu. Tanah ye panajang dewek sia. Oman Suroman jawara Gunung Haruman maju naraja ngagunakeun senjata palu gedena anu ngarah kana anggota badan lawan. Pang-pang nama ngadagor kana sirah lawan. Hyuk, fuk. Angin sameran panarajang tina palu gede neba kuat kana badan lawan. Si Dugul bisa ngarti kekuatan panarajang lawan teu bisa dianggap enteng. Pikeun ngimbangan panarajang lawan. Harita si Dugul ngagunakeun ilmu pangenteng badana anu bakal ngagunakeun kana kacepatan gerakanana mangsa nyingkahan panarajang nuju lawan. Datang panarajang lawan bali palu gede rek ngandagor kana sirah lawan. Moka mun kena kana sasaran sirah bakal langsung bencar. Tapi panarajangan saukur kena ke tempat kosong. Sabab si Dugul ngajoerat pina tempat. Joerat pelos. Oman Suroman panasaran. Ngagentak luncat nyusut cepus ke panarajang susulan. Joerat pelos. Tekena diwe panarajang Oman Suroman. Si Dugul mancurina tangtunganana di tempat kosong. Oman Suroman jawara Gunung Haruman musirkeun perhatian kanu dilawan bari nyarita. Kumaha? Si laing montong nyorotos wae ngomong we sadugul. Dewek ge kangaranan tarung mah montong nyacapek wae cek dewek ge. Kumaha? Sok gagaro bujul, ahna bujul-bujul aing sate. Bida-bida teuing. Nating dong mamuakan atau bujul sagarupa sing teh. Ya, panajang dewek can aya nu beunang. Si laing montong waka nganggap enteng. Tarung masih berlangsung sia. Dugul. Hei. dasar budak kumaha? Saurang-saurang sia nya capekna.
kudu puguh kadengin si teh. Mun dewe keur ngomong, si lain nyampe heula goblok. Dara ramang sadayana. Uing teu ngomong teh disebutkeun nyolocos. Aduh, nah ieu masih jawara budeug. Matak sampai kana hate ngataru ngalawanan nu kieu patut mah ieu. Uing mah geus semua loba ngomong oman Suroman. Kari kumaha dinya we lah. Kumaha di dinya terserah. Kumaha? Sanu seserahan? Nah, si lain teh mana usum hujan mana seserahan. Kamu nama nating teh. Kumaha? Barekah. Montong di keumah dina minyak tanah tuh si lain teh. Si lain montongnya sampai ka mana karab sia. Sanusi. Lain waktu sia nyaritakeun Surabe beukah. Tanah sia. Oman Suroman jawara gunung Haruman ngalakukeun panarajangna. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Oman Suroman ngagunakeun jurus-jurus khusus dina ngagunakeun senjata palu gedena. Palu gede mampu ngabencarkeun batu gede nu sakali ngajagor tangtu mangrupa senjata nu ngabayakeun pikeun nu jai lawan. Cacakan mun si Dugut teu dibarengan ku kakuatan rangkepan tuah kasakten kalung wasi kuning mah tangtu bakal kawalahan dina ngimbangan panarajang anu dilawan. Panarajang lawan mangrupa dagoran palu gede. Anu ngarah kana dada lawan bisa disingkahan deui ku si Dugul. Malah lain saukur nyingkahan panarajang wungkul. Tapi si Dugul ningali aya celah lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Sak hitu berdes. Jaga. Alah. Kumaha? Nyeri sasedan. Susah ngomong. Jeung budak bala. Oman Suroman ngagaronahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Daya tahan badanna kawilang geus kalatih oge. Harita Oman Suroman gancang mancu gede tangtunganana. Bari ngatoreng hapa napasna harita Oman Suroman ngabangun deui pasangan, musirkeun perhatian kanu dilawan bari nyarita. Nah, satin dedeg lareteng saneungeul teh. Bina-bina teuing make perasaan atuh sateh goblok. Kumaha? Karek sakali bisa ngasupkeun panarajang si lain geus boga kayakinan bakal mampu ngarubuhkeun dewek. Teu bisa kitu Sanusi. Eueuh tilituna dewek kudu eleh jajatan ku si lain teh. Kumaha? Ngajakan heula reuh neuskeun kesang. Si lain rek jibrubu kesang. Eta lain urusan dewek Sanusi. Sakali si lain kabenangan ku gedoran palu gede dewek mangka si lain bakal jengkar sia. Kosong mah ieu masih budak. Ya celangkung Oman Suroman we dawe ngomong naon teh tetep teu nyambung jeung jawara budak mah. Wah, ayang budak meuli we koplok si teh. Kertarung kala minta nyatu jeung budak sagarupa. Edeuh. Wah, minumna hayang dawagan eueuh sagoblok ege si ompol. Si lain bener-bener ngalalece ka dewek sia. Susah aing ah. Heuleuh naon teh tarung jeung budak mah. Kumaha? Hayang kieu heula. Wah, loba rasan sagoblok ah. Rasakeun sia.
Jorelat Jung Oman Suroman Jawara Gunung Haruman maju dina rajang senjata palu gedena ngarah kana anggota badan lawan. Sidugul tuan gagabah ngabandung panrajang lawan. Sabab mun salah hitungan senjata palu gede lawan bisa kena kana anggota badana. Anu tang tuwe akibatna bakal parna. Sidugul geus bisa ngukur ilmu pangenteng badan leuwih punjul tibatan nu jadi lawan. Nu matak Sidugul tetep ngagunakeun ilmu pangenteng badana mangsa nyingkahan panarajang lawan. Nah, jadikan Oman Suroman jadi kesal jeung panasaran. Sabab panarajangna saukur kena ka tempat kosong, sabab jirim lawan ngajoelat pindah tempat. Runtuyan panarajang lawan daya nu kena kana sasaran. Sedangkan Sidugul harita geus aya di tukangan badan lawan. Sidugul geus rek ngalakukeun panarajang balasan, tapi Oman Suroman ngabalikeun badanna ka tukang bae langsung ngalakukeun panarajang. Gedoran palu gedena mewe kena ngadagor kana sirahna Sidugul anu harita kapaksa ngagajeng luncat ka tukang nyingkahan panarajang lawan. Set! Balik badan gajeng pelos. Sidugul anu ngagajeng luncat ka tukang mancuhkeun tangtunganana. Oman Suroman ngatureng hapa-napasna. Manehna kudu ngaku dina jero hatena ilmu pangenteng badan anu jai lawan memang leuwih punjul. Ngajadikeun kacepatan panarajangna teu bisa ngimbangan kacepatan gerakan anu jai lawan. Tapi Oman Suroman masih kene panasaran sigana mah. Harita ngawangun di pasangan. Sayaga diri pikeun neruskeun tarungna. Sidugul nangtukeun sikapna pikeun ngungkulan anu jai lawan. Kituna teh sabab dumasar kana pamikiranana kudu ngayonan akira muji sakti guruna Oman Suroman anu tangtuna oge bakal ngabela anu jadi muridna. Anu matak Sidugul teu bisa ngulur-ngulur waktu jeung micenan tanaga teu puguh. Oman Suroman anu geus kawangun pasangan musirkeun paneutepna kana dilawan baitus carita. Urang teruskeun satarungna sanusi. Sanajan hilaing geus sababaraha kali bisa nyingkahan panarajang dewek. Tapi tarung masih kena lumangsung sete. Kumaha? Dewek bakal mampu dirubuhkeun ku si laing. Monyi ngimpi si laing mun boga pamikiran bakal mampu ngarubuhkeun dewek masya. Anu pugu mah babatok si laing bakal bencar ku palu gede dewek. Kumaha? Sakali sewang atuh saing teh ngomongna lain bareng melunya capek sanusi. Tak karek ngomong ayeuna lah. Moal balik terus-terusan jaka semung. Bawa golok kawas kieu mah anyirah. Geus moal loba ngomong wing mah. Kari kumaha di dinya we Oman Suroman. Mangga jangakeun. Kumaha? Kudu cilih pikaheman. Lain ge tarung atuh goblok. Oke sing sedih ajenan mah. Siling mah balagog sanusi. Batur ngagunakeun jurus teh. Nya capek we basa prosorangan sia teh. Silaing kudu ngarti sia teh. Dewek bakal ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Silaing bakal kawalahan sia teh sanusi. Wah. Yang ditarajang deui si anjing. Ayeuna dewek bakal maju darajang tanah sasanusi.
Jurelat Jung Oman Suroman maju dina Rajang ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Sabab palu gedena lir upama anu jadi sababaraha hiji. Si Dugul ngimbangan panajang lawan anu beuki tambah garang katingalina. Mun seug ilmu pangenteng badan si Dugul teu leuwih punjul tangtu moal mampu ngimbangan panarajang nuju lawan. Senjata palu gede ngarah kana tak-tak lawan anu beulah kenca. Si Dugul ngajoelat ka beulah katuhun badan lawan. Samemeh Oman Suroman bisa nebak kana tindakan anu bakal dilakukeun ku anu jilawan. Si Dugul geus leuwih teu heula ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu ngahantam dada lawan disusul ku sodokan leungeun kenca kana beuteung lawan. Panarajang kana dada disusul sodokan kana beuteung sodok dek ngeus aji kumaha nyeri setan lah jadi aduh. Oman Suroman jawara Gunung Haruman ngagalunahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang sababaraha lengka. Si Dugul nuturkeun badan lawan ngajoelat nusu tepus ku panarajang susulan. Kacepatan gerak si Dugul geus teu bisa diimbangan. Ngajadikeun jejekan sapasang suku si Dugul pilih genti ngajejek dada lawan. Ngajadikeun Oman Suroman badanna ngacengkang oleab ka tukang. Joelat jejek dada dek sudah anjing jadi goblok aduh dah ajar ya. Oman Suroman ngagerunahan ka nyeri bari ngacengkang oleab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badanna. Cengkang koleab kilebut Oman Suroman rubuh ngabebengkang bari lemah. Tapi kekuatan daya tahan badanna cukup hebat. Oman Suroman masih bisa ngoleang hudang bari nyarita. Aji jadi goblok jadi bila deh jadi wah kuma daun jadi aji jadi Oman Suroman jawara Gunung Haruman ngagoler deui. Si Dugul mansur dina tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Dina kayaan keur kitu ti jero imah aya jirim anu kaluar ngajoelat ngan sakolepat eta jirim geus mansuh dina tangtunganana. Joelat cium legedeg jirim anu anyar datang teh tetela Aki Turmaji Sakti guruna Oman Suroman. Aki Rumaji Sakti sanajan pangawakanana rada begang tapi masih kene calangker. Make baju jawara sarwa hideung. Buu kumis jeung janggota geus sabarodas kabeh. Sapasang panon Aki Rumaji Sakti seukit nakeran nganung sima pangabaran anu luar biasa. Aki Rumaji netip seukit ka si Dugul baitus carita. Lewek Aki Rumaji Sakti guruna Oman Suroman. Hei, wale kurang ajar sia. Wale nyin kaributan di patempatan. Terus ngarubuhkeun murid dewek. Jumago sia maneh dihareupeun dewek Dugul. Si Dugul nenangkeun getaran hatena parang bantrok teutepan jeung Aki Rumaji Sakti jadi ngageter hatena. Hampura Aki
Wing mah teu boga maksud rek jumago ki. Tapi Wing memang kudu ngabela diri. Ajen jajaten ngayunan Oman Suroman murid aki kapaksa kudu dirubuhkeun. Da ilaharna kitu ari ijen jajaten mah ki. Ya. Dewek geus jahos ya. Maneh bisa menang tarung lantaran boga kekuatan rangkepan nu marengan sia. Tapi ada kekuatan ke dewek moal aya hartina. Maneh geus ngawiwirang murid dewek sia. Ngandung harti maneh geus ngahina ka dewek sadungul. Jadi ayeuna mah tarungna jeung dewek sia. Aki tenang heula tuh ki. Daramang sadayana ki. Wing sabenerna mah teh hayang riributan jeung aki ki. Da puguh di antara urang taya masalah naon-naon sanes. Da tadi ge apa Oman Suroman nu jadi murid aki nu ngajak riributan teh ki. Leh maneh jeung kudu nyangan alasan sagul. Didinya leuwih hade buktikeun kakuatan jeung kamampuan neh maneh. Sok hasok neh maneh maju narajang sia. Rubuhkeun dewek muneh maneh memang mampu mah sia. Si Dugul memang geus teu boga pilihan. Sikap jeung caritan Akira Muji Sakti geus jelas ngabela Oman Suroman jadi muridna. Si Dugul neuteub ka Akira Muji Sakti bari nyarita. Nyan beneran. Wing teu boga karep hayang ijen jajaten ngayonan aki ki. Anu puguh mah Wing neuneun rasa hormat ka aki. Ya. Tong montong loba carita Gul-Dugul. Leh maneh kudu ngabuktikeun kakuatan jeung kamampuan diri sia. Sok hasok talajang, wek dewek pun bisa ngarubuhkeun wek brewek basia. Mangka karep hayang neh maneh bakal dilaksanakeun sia. Gancang. Darajang ka dewek sia. Rubuhkeun Gul-Dugul. Si Dugul harita ngawangun pasangan rek nyumponan kana pamentana Akira Muji Sakti anu menta ditarajang dina ngalakukeun panarajangna. Harita si Dugul saukur ngagunakeun kecepatan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan saparapat bagian sabab teu boga karep hayang deleka ka Akira Muji Sakti. Bari marhatikeun jeung lawan Akira Muji Sakti nyarita. Leh maneh geus teu kudu asa-asa sia. Asok talajang dewek-wek sia. Aya. Nya hade ari kekewe hayang ditarajang kuing mah ki. Jelas cilung. Si Dugul maju narajang. Sedengkeun nu ditarajang harita Akira Muji Sakti teu nyingkahan panarajang lawan. Dina kayan teu ingkah di tempatna harita Akira Muji Sakti ngabendung panarajang ku sapasang leungeunna. Sok hiu kedukas. Daligdeug. Si Dugul ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun Akira Muji Sakti nagen teu ingkah di tempatna. Si Dugul mansukeun tangtunganana bari ngatur renghapan napasna. Kageteun ku kakuatan daya pangbendung Akira Muji Sakti anu ngajadikeun manehna ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Leh waleh montong asa-asa. Wake jeung ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan saparapat bagian Gul-Dugul. Panarajang leh maneh kurang kuat sia. Wek dewek tetep teu ingkah di tempat. Sok hasok maju di Gul-Dugul. Si Dugul jadi penasaran harita sagadi diri pikeun maju dina rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badana jeung kakuatan tenaga lapisan setengah bagian.
Sok-sok atuh. Lain sok-sok dirinya sama Narajang di Dogol. Oh, wing Narajang deui kitu Ki. Narajang deui teh. Bila-bila teuing sok. Ya, boleh lah. Kalau begitu mah hampurannya Ki. Jurelat cilung si Dugul maju di Narajang. Akhir Maji Sakti tenyingkan Panarajang lawan. Harita Panarajang dibendung diwe ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan lumangsung deui ngaliwatan dengan masing-masing. Sok keus. Bangkiung. Si Dugul ngabangkiung mundur ka tukang. Sedangkan Aki Ramuji Sakti masih keneh nagen teu ingkah di tempatna. Bangkiung, daligeg, raneg. Si Dugul ngeureunkeun sukuna anu ngadaligeg ka tukang. Terus mansukeun di tangtunganana. Ningali kana kejadian anu kelumangsung seperti kitu, manggali katingali kerung, bangun anu teu percaya ningali si Dugul geus 2 kali Narajang, mangsa dibendung Panarajangna. Si Dugul 2 kali kadorong mundur ka tukang. Sedengkeun Aki Rumaji Sakti tetep teu ingkah di tempatna. Halah. Teruskeun teh. Ya teruskeun atuh sia teh. Alah, ngajadikeun berbahaya ini mah, menjadikan betul-betul luar biasa kekuatan tenaga lapisan Aki Rumaji Sakti teh Gul. Sudah 2 kali Panarajang, malah Dugul yang kadorong mundur ka tukang. Aduh, menjadikan di luar dugaan ini mah nih. Jangan-jangan si Dugul yang akan kalah. Meninggali gelaga seperti ini mah, aduh, Gul, hati-hati Gul. Manggali jadi selampangan oge. Ningali kana kanyataan anu kelumangsung dina waktu harita. Si Dugul ngahuleng kageteun diwe sabab Panarajangna anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan setengah bagian. Tetap bisa dibendung ku anu jadi lawan. Malah bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing. Jadi si Dugul anu kadorong mundur ka tukang. Nandakeun daya pangbendung Aki Rumaji Sakti leuwih kuat. Dewek tadi geus jarita kaneh maneh sia Dugul. Kakuatan rangkepan nu marengan kaneh maneh waya pangaruhna deureuskeun dewek mah. Setengah bagian kekuatan tenaga lapisan lu digunakeun ku neh maneh eueuh pangaruh neon-neon keur dewek-wek mah sia Dugul. Tingkatkeun kekuatan Panarajangna sia Dugul. Si Dugul jadi penasaran harita langsung nangtukeun sikepna. Pikeun ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kekuatan tenaga lapisanana 3/4 bagian harita si Dugul sagadi diri. Kacepetan gerakan neh maneh dina ngalakukeun. Jang Panarajang memang cepet Gul. Tapi ke dewek mah moal bisa kapalingan gerak sia Dugul. Nu matak neh maneh kudu tepikeun kaganggunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna Gul. Sok neh maneh maju di Narajang Dugul. Sok serang dewek. Si Dugul geus teu loba dicarita, harita ngajoelat maju Narajang. Tapi si Dugul kageteun diwe sabab tata gerak Panarajangna anu kawilang cepet nakeran teh masih tetep bisa dibendung ku Aki Ramuji Sakti antukna bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung deui. Sok keus. Sameme si Dugul kadorong mundur ka tukang. Harita ramoleungeun katuhu Aki Ramuji Sakti ngepret kana
lebah beheungna si Dugul setepet seberdeh. Si Dugul ngagero kaget binahan ka nyeri. Terus ngabangkiung meulu ka tukang sababaraha lengkah. Gancang si Dugul mancukeun tangtunganana bari sumenginahan ka nyeri jeung ngatur renghapan napasna. Waktu si Dugul nyerang ngareret ka lebah manggali, katingali harita manggali nyepengan beteungna bari semu anu sumengir. Terus nunjuk ka tempat nu jauh. Si Dugul ngartieun manggali mules beteung rek gidit heula. Si Dugul ungeuk bari terus musrikeun deui paneutepna ka Akira Muji Sakti. Anu harita nyarita ditujukeun ka si Dugul. Walai geus waktuna kudu ngagunakeun kakuatan talaga lapisan anu sapinuhna Dugul. Udah wek bakal ditagenan sia. Sakali deui neh maneh kabeunangan ku panajang dewek wek bangsa neh maneh bakal roboh sia. Si Dugul harita terus nyarita tapi jadi kageteun sabab jadi teu ngaluarkeun sora. 3 kali dicobaan hayang nyarita tapi weleh teu ngaluarkeun sora. Kepretan ramo leungeun katuh wek dewek. Keuna kana urat sora neh maneh si Dugul. Jadi neh maneh engke mun bisa nyuara dige bakal robah sora sia neh maneh. Sok gunakeun kekuatan talaga lapisan neh maneh sapinuhna sia Dugul. Anu tangtu bakal dibarengan ku kakuatan rangkepan sieu teh. Anu jelas neh maneh lain tandingan dewek wek si Dugul. Si Dugul sagadi diri pikeun maju dina rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Dina sajroning sagadiri si Dugul geus henteu nyarita da puguh bibir saukur gerak tapi teu ngaluarkeun sora. Dengkeun Oman Suroman jawara Gunung Haruman jeung Jaka Cece sigi pas padang geus bicat salengkat nangtung. Duanana harita pada merhatikeun kana kajadian anu keur lumangsung. Ningali si Dugul geus sagadiri harita Akira Muji Sakti terus nyarita. Teng sakedeung dineh maneh kudu ngaku kana kaunggulan dewek wek si Dugul. Kakuatan rangkepan anu ngalapis diri sarta anu marengan kaneh maneh bakal mampu diungkulan ku dewek si Dugul. Si Dugul harita ngajelat majuna rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Jelat cilung kalayang si Dugul ngalayang teu napakana lemah. Tapi gerakan anu sakitu cepetna badina kayaan Akira Muji Sakti teu ingkah di tempatna. Harita panarajang si Dugul rentas di jalan dibendung ku sapasang leungeun Akira Muji Sakti anu mampu ngimbangan kacepetan gerakan si Dugul. Sok hiuk hiuk das. Ukur geus waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung panarajang lawan. Sameme si Dugul kadorong menuju ka tukang harita Akira Muji Sakti sapasang leungeunna pilih genting hantem kana dada lawan. Sak hiuk keberdes. Si Dugul ngajengkang oleh ka tukang jauhna keran bangun anu dibantingkeun ku kakuatan anu rosa. Jengkang koreab kesebut si Dugul rubuh ngabebengkang maring lemah. Oman Suroman jawara Gunung Haruman ngareret ka Jaka Cece si kipas pedang betus nyarita. Tabalungan kiwe jata si Dugul anu geus ngarubuhkeun urang ahina mah dirubuhkeun ku guru dewek. Wah
Memang benar ku dewek kekuatan ilmu lain tandingan si Dugul. Dilunya kajawaraan kakareki warangkas anu mampu ngungkulan kekuatan ilmu guru dewek. Eke juga senang sih lihat si Dugul geus dirubuhkeun mah. Gemes. Mana jelek sekali itu orang teh ya. Tapi ilmu silatnya lebih hebat dari kita, Bo. Kata Eke mah itu si Dugul teh mending sekalian dibinasakan lah. Dia kurang ajar. Syahara. Malah ngebelain warga-warganya ngapain sih? Wah. Alah. Kitu cek dewe kiwe. Lalaki jeung awewe. Untungna teh keur aya di dieu we akhirna muji sakti guru dewek. Loba coba mun eueuh guru dewek. Rek saha nu bisa ngilihkeun si Dugul? Kumaha? Yang kupatahu sok ka mana meuli wae ngobrolkeun geuleuh kana kupatahu Si Dugul cenah ini tinggalkeun patempatan gitu. Oh, dikerti kupatahu. Nya teu bisa kitu atuh kiwe. Cek pemikiran dewak mah si Dugul kudu dibinasakeun. Gimana sih? Eke juga kan tadi udah ngomong tahu. Orang jelek kayak si Dugul mah jangan didiamin, harus dibinasakeun. Enggak usah diberi ampun. Geuleuh. Wah. Hayang daging care, baheula keur budak wung sing ada daging care. Ayeuna mah teu sudi lagi sering mending doma we lah, doma ngora. Ya, teu bisa kitu atuh kiwe. Teu kudu ngarasa karunya ka musuh mah. Salah mun si laing hayang ngabebaskeun si Dugul. Salah eta. Gimana sih malah jadi nyalahkeun Eke. Kesel. Eke jadi kesel. Dibilangnya si Dugul harus dimatiin, malah dibilang minta dibebasin. Kagak nyambung tahu. Wah. Selalu hayang nyandung. Montong diomongeun tong kecuali nu beunghar nu geulis aya persetujuan ti nu kolot tapi dah eueuh nu ridho lah ku kumaha oge lah. Kumaha? Oh, dibinasakeun ku dewek gitu. Sabodo amat Ilaing si satuju mah we anu jelas si Dugul ayeuna ku dewek bakal didagor babatokna. Ku palu gede ieu. Kumaha? Disintrek kenaon aing ngagubug. Palu gede ke jeung disintrek sagar bapugu da kutu si Dugul deh. Ai ku ieu mah didagor. Ku palu dewek pencar ta babatok selain si Dugul. Oman Suroman Jawara Gunung Haruman harita lempang muru ka tempatna si Dugul anu kerubuh. Leungeun katuhunannya kelan senjata palu gedena. Samemeh tapi ka tempat rubuhna si Dugul harita Oman Suroman ngaranna geula eureun. Ngarelet ka akira muji sakti anu jadi guruna betus nyarita. Alah, Ki Guru. Alah, legraon Ki Guru ya Ki Guru. Alah, Ki bangkelo kawasi Dugul tuh diberi diampun dia. Lumaca kaina ku Oman bakal dibinasakeun. Kumaha Ki? Tong bakal dipaehan. Jadi ku Ki Guru ge rek dibebaskeun ka si Dugul teh. Kumaha? Karunya ningali sirahna Dugul. Boleh nang herang. Alah, aduh. Kumaha? Kudu dihampelas. Karunya entong dihampelas ya. Eta kudu diubaran tadu jerona gitu. Dewek aja ngomong laon-laon Oman bro. Dewek setuju karena tindakan nu bakal dilakukan ku maneh. Memang bener. Ling-meling di perenan mangkelu kawasi gul mah Oman. Wah. Si Dugul kudu disalapan. Ana da teu budug teu ge. Wah. Dihampura ka salanana. Nya teu bisa kitu atuh Ki Guru. Mangkelu kawasi Dugul mah
bakal terus jadi gangguan mun teu gancang dibinasakeun kumaha jadi Ki Guru teu kudu ngahalangan kana tindakan Oman gitu alah wek dewek teu satuju si Dugul montong dibinasakeun wah tah kitu atuh jadi guru mah kudu ngadukung syukur ari satuju mah meungpeung geus teu bisa ngalawan Ki sakali ngadagor babatokna langsung bencar Ki Oman Suroman jawara Gunung Haruman harita datang nyampeurkeun ka tempat si Dugul anu harita masih keneh ngagoler can bisa ngonea hudang Oman Suroman nangtung digireun si Dugul anu ngagoler Oman Suroman terus nyarita di barung jeung seuri si lain geus wani nyen kaributan di tempat dewek sia Dugul artina si lain geus ngaganggu kana kahormatan dewek kumaha naos atuh goblok kamana meuni kudu ngalamot bujur didinya suri najis teuing aing mah puah kamana karep sia salaku pupu lemur anu matak mangkalu kawasi lain ku dewek geus moal dibere diampun ieu palu gede dewek bakal ngebencarkeun babatok si lain sia Dugul sakali ngadagor bencar babatok si lain sia kumaha minta ampun eueuh monyi eueuh ampun-ampunan jeung aing mah eueuh si lain geus moal diberi ampun kumaha oh rasakeun wes ya rasakeun da bongan di dinya tong ngajak jajaten jeung aing Oman Suroman ngantalkeun heula palu gedena kana sirahna si Dugul geus kitu palu gedena diangkat ka luhur rek dipake ngadagor sirahna si Dugul tapi samemeh palu gede ngadagor kana sirahna si Dugul harita